Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Gevira Yunisa Fitri di kelas 10 MIPA hiji. Di dia abdi bade ngajelaskeun carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra ti Prabu Siliwangi anu kateleh gagah sareng sakti. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuhus ka ramana, dirina hayang ningali getih sorangan, hayang ngadu jajaten, tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadenge kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli karajaan menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Juk-ujug aya aki-aki datang ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta teh ayana di negeri Mekah, ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Kanjeng Prabu aneh pisan, sameme kitu aki-aki eta teh ngaleungit. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Pramana, seja miang ka negeri Mekah rek nepangkeun Baginda Ali. Bareng nepi ka negeri Mekah teh, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun pohon korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Baginda Ali?" Eta aki-aki teh ukur melong neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pok kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulo Jawa, kaula hayang tepang jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yuk atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki teh ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sabaraha lengkah aki-aki teh pokna nyarita. Itek Aki tinggalin, cing panyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui maksud rek mangnyokotkeun itek. Ari itek si Aki teh nancep ka pohon korma. Barang eta itek dicabut, karasa pisan pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui itek satakar tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut, manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samemehna. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenya andika teh Ki?" ceuk Kean Santang. "Semulungse." Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku andika teh, kaula Baginda Ali." Gadengna kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuruh kana sampean Baginda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Baginda Ali. "Kaula taluk, samereh diri hoyong guguru ka Kanjeng Baginda," ceuk Kean Santang. "Heung, tapi andika kudu ucapkeun sahadat heula, asup agama Islam," walon Baginda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam, sarta terus guguru ngulik babagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngelap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Baginda Ali diwidian, kalayaan dibere pencen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam. Aya 2 rupa barang anu dibekelkeun ti Baginda Ali ka Kean Santang teh.
aya tasbih sareng Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Tak seeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Alila mana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang, ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna mah minda rupa jadi maung. Punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.